Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng Mang Adul dina pidangan dongeng Sunda anu ka-17 anu jejer cariosna nyaeta Budak Piningit Kasalapan. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos pidangan dongeng Sunda anu ka-17 dina jejer cariosna Budak Piningit Kasalapan kumang Adul bade dikawitan. Brung wilujeng ngadangukeun. Barang keur arupak ngobrol atuh tiluanana ngadadak curing soalna disakalereun pilemureun sudah hayu eta kadenge aya suara anjing ngagogog, malahan ngagogogna eta teh siga keur ngagogogan jelema. Da beda Pak Haji Basar ge apal kumaha anjing anu ngagogogan dedemit jeung ngagogogan jelema. Tuarap-tuarap disuari geuningan eta suara anjing mun dirage kitu disakalereun lemur. Kira-kira aya naonnya eta teh? Mudah-mudahan we ngan saukur ngagogog hungkul anjing teh ulah aya anu digogoganana. Pak Haji Basar nyarita kanu area di darinya bayar got tekung sila maehna minum. Atuh nu area dedinya ge lain agura-giru nemalan pas Pak Haji Basar ngomong teh kalapek sing palencerong tekung sila Mang Tarmin nyarita nya Pak Hajinya aya naon atuh eta teh anjing menirage gitu zaman siga memerik geuningan ana buah-buahnya balang siang atuh mudah-mudahan we sing ulah aya naon-naon jabaning kuring ngebet inget kasih bongkeng geuning asa kokolebatan wae dina ngolak panon kitu ceuk Mang Tarmin. Nyata biasana matara kitu Paci, nah hanya ayeuna meuni asar rame kitu eta gonggong. Da biasana matara aya kadenge paling oge di ditu tuh di belah wetan eta oge pada dina saung Mang Karman anu dicangcang jadi gagaikan nya. Nah hanya Paci kitu ucap Mas Toing. Maehna ge atuh ngauran kana sakumaha anu kode arobrolkeun ku Pak Haji Basar jeung Mang Tarmin. Beki lilara gegina anjing teh atuh beki deket atuh tiluanana teh caruringa. Malahan Mang Tarmin langsung ngomong ke Mas Toing, "Lain Mas, eta suara anjing da asa beki rage gitunya, asa beki ngadeuketan, bet siga aya nu diudag-udag geuningannya. Mas urang teang ya, kuring mah jadi penasaran." Nyangkeus atuh hayu mangga urang teang jeung kuring ge asa penasaran eta gonggong teh asa beuki ngedareuketan kitu geuning Mang. Uing ge jadi penasaran hayu urang teang keun we Pak Haji masina di dieu nya Pak Haji dakuan we di dieu nya keun kuring rek teang lah ka ditu jeung Mang Tarmin tah. Nah kuring asa jadi ieu jadi aya koleceran kieu geuningan dina sirah kuring teh. Jabaning ieu kuring teh beuteung sahareudang kieu atuh. Kitu tema Mas Toing bari tukung sila maehna ge ngunial hudang bari terus menuju kana lawang panto anu maksud erek neang kunaon eta anjing teh bisa rageg padahal biasana macan tara kitu di lemur Sudahayu eta teh terkecuali di sawetaneun kampung Sudahayu. Da emang anu Mang Karman eta mah anu dicangcang dina saung makana anjingna sok gegerewekan cenah kitu ceuk si Mas Toing. Tukung silila Mang Tarmin ge nuturkeun ka si Mas Toing da sarua maehna ge ngarasa penasaran naon cenah anu terjadi teh kunaon anjing minta bisa rage kitu tara-tara tisasari. Mang Haji janggus anak king kade nya lamun aya naon mah buru-buru we bejaan kuring sok buru-buru we ka dieu lamun aya naon-naon mah
mudah-mudahan menyatong aya naon-naon we atuh sok katanya. Haji Basar nyarita atuh kaduanana supaya maranehna waspada jeung hati-hati. Terus we atuh duanana ge tarurun di imah, manehna langsung ngaluliwet ka pipireun imah. Ngan ngahaja numpangna oge henteu kanu caang, ngahaja manehna kukuliwedan kanu poek. Maksudna mah bisi aya naon-naon manehna henteu langsung katahoean. Terus manehna teh kekelenepan nyamperkeun kana di mana lagina eta anjing. Ngan aneh pasti samperkeun ku maranehanana ku Mas Toing jeung ku Mang Tarmin. Anjing eta teh semu ngajauhan, malahan lompatna ka belah kidul, tapi angger we anjing eta teh lage ngagogogan siga keur ngudag-ngudag jelema. Heueuh Mas, datangan teh geuning ngajauhan anjing teh. Sigana mah heueuh bener ngudag jelema. Tuh ka ditu ka belah kidul meureunna jelemana nya. Da beda anjingna ge rege ka belah ditu. Bener mang eueuh ayeuna mah tuh ka belah kidul. Kumaha atuh ayeuna erek teh udag bae ka ditu ditingali atawa rek balik dewe ka imah. Bae Mas lah, keun bae, keun ari ka kidul mah. Berarti meureun manehna ge lain niat jahat eta mah anu ngaliwat meureun. Hayu ayeuna mah urang ka imah, karunya Pak Haji tuh di imah eueuh baturna. Nyangke satu ayu mang, dangkeke lamun misalkan aya naon mah pasti masyarakat nu di belah kidul ge bakal ngapejaan. Cara palit man ayeuna aya kuring di mana emang jeung Abah Haji di dieu ge bakal ngapejaan. Namun aya naon-naon mah hayu atuh urang ka jero lah. Karunya tuh Paji ge bener di imah sorangan hayu mang hayu. Mang Tarmin jeung Mas Toing sing reneng bari manehna langsung we balik deui. Sing kuliwed mapai-mapai anu poek maksudna erek langsung ka imahna deui. Barang nepi ka imah langsung atuh duanana ge darariuk hareupeun Pak Haji Basar. Teu silila Pak Haji Basar ge langsung cumarita tumanya ka duanana. Kumaha hajang aya naon di luar teh kuning anjing mun sakitu ragegna aya naon eta teh naon atuh anu digogogan eta teh mun semut ka rageg kawas kitu. Pogo naon-naon Pak Haji di luar mah. APG tadi jeung Mang Tarmin teh pan semet ka ditu tuh ka belah ditu hanapeun anu aya tangkal kalapa dan ngintip di dinya eueuh naon-naon tapi da sora anjing nama lompatna ka kidul teuing tarek ka mana meureun sigana mah heueuh aya di udag-udag Paji ngan sigana manu ngaliwat ngan sieuneun da lumpat ka ditu soalna lamun lain anu ngaliwat mah meureun namun niat jahat pastina penerek neanganana ka imah Mang Tarmin. Ta ieu mah geuning eueuh teuing lamun sieuneun meureun ku kuring nya Paji nya. Kitu jawabna Mas Tarmin bari manehna langsung siga anu rada pasang dada. Bukan pae syukur lai eueuh naon-naon mah eta anu dipiharepkeun ku kuring. Kuring mah sok hariwang we bisi aya naon-naon sok inget kana caritaan da si bongkeng. Mudah-mudahan masih aya tidak kasalamatan we khusus tabaya keluarga Jang Tarmin nya umumna mah kampung sudah hayu we sarareana kitu. Atuh Pak Haji laras pisan eta teh. Da abi ge boga harepkeun pisan kasalamatan teh. Sok hariwang nya sok aya naon-naon. Kuring mah heueuh sok inget we ka budak. Mangkaning budak di ditu meureunan ngayonan siluman teh sosoranganan. Mudah-mudahan we sing aya dina kasalamatan. Mangkaning di ditu teh meureun manehna teh heueuh ngaran-ngaran jeung siluman nya mudah-mudahan jang sing aya dina kasalamatan. Itu teh Mang Tarmin. Malahan manehna langsung nyabit-nyabit ka si bongkeng heueuh jadi inget meureun kanu jadi anak. Da dihenteu-henteu ge anak yang hijina ayeuna manehna eueuh bari jeung nyebutkeunana erek ngayonan siluman, erek nyalametkeun kampung Pasir Luhur. Bari jeung sakanyaho manehna mah heueuh da si bongkeng tatu teu bisa naon-naon. Ari lain ngan saukur ngala hurang jeung lauk mah kawalungan. Ngan pedah eta ge heueuh manehna pernah ningali. Besa manehna basa si bongkeng nyalametkeun manehna di waktu erek dijajak ku sapi ngan heueuh da eta ge meureun bisa wae ngan saukur ka parengan. Lumatak dina hatena teu weleh we ngaduakeun pikeun kasalamatan nu jadi anakna. Jangkeun bae sing sabar we hidupkeun meureun da anak hidup teh eta teh ukur jihad, ukur nyalametkeun warga. Mudah-mudahan sing aya dina panangtayungan Allah. Insyaallah moal lila deui ge meureun ari geus hasil mah manehna
geus bisa ngabasmi ka siluman itu meureun bakal balik. Wah ieuh da moal mungkin meureun manehna oge teu inget ka hideep da geus puguh meureunan manehna anu ngabejaan yen ka dieu teh bakal aya begal, bakal aya rampok gitu Jang. Mah bener pisan sing sabar insyaallah lah Jang Bongkeng mah bakal salamet da geus puguh. Jang Bongkeng mah hebat mang gening besar di dia oke sia mang benar disalametkeun gening besar rek dijejek ku sapi. Insyaallah lah Jang Bongkeng ke bakal bisa ngalehkeun eta kana siluman. Mas bener Pak Haji ari ku kitu teh mah da kuring sorangan anu pernah disalametkeun ku budak teh ngan angger we ari kuring mah sebagai kolotna aya kahariwang jeung karenpan sok sieun kitu heuh jeung sieun tapi mudah-mudahan we sing dijaraukeun nya eta mah saukur kuring loba kasieun hungkul meureun. Mudah-mudahan budak teh sing aya dina panang tayungan sing buru-buru dielekeun atuh silumana ngameh buru-buru balik ka dieu. Kitu temalna Mang Tarmin bari manehna semurada dumareuda da geus puguh meureun di henteu-henteu ge sedih inget kanu jadi anakna. Barang keur uprak ngarobrol tiluanana ngadenge aya nu uluk salam di luar atuh tiluanana ge caruringhak. Da geus puguh sora anu di luar teh teu bireuk deui yen eta teh sorana si Bongkeng. Malahan Mang Tarmin mah manehna langsung unial hudang bari nyampeurkeun kana palawang panto anu maksud ek mukakeun panto. Assalamualaikum Pak. Araya aduh meni asa sarepi kieu geuningan Pak. Ieu uing balik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jang eta teh maneh? Heuh syukur Jang. Nah geuning meni peuting-peuting teuing atuh geuning balik teh. Hiap ka dieu Jang. Bapak meni sono ieu buru ka dieu. Kitu pokna Mang Tarmin manehna nemalan uluk salamna si Bongkeng bari terus mokeun panto. Terus we atuh si Bongkeng oge diajak ka jero ku Mang Tarmin bari langsung ditangkep da geus puguh meureunan. Manehna ngarasa sono kanu janti anakna bubuhan meureunan anak hiji-hijina sing sanajan ditinggalkeun teh ngan saukur 2 peuting tapi Mang Tarmin mah ngarasakeunana teh geus ditinggalkeun mang bulan-bulan. Sanggeus nepi ka jero terus we atuh duanana oge dadariuk di hareupeunana Pak Haji Basar jeung Mas Toing. Malahan masih Bongkeng nyolong-kolong heula sasalaman suntangan kanu jadi guruna oge manehna sasalaman teu poho ka Mas Toing anu keur aya di dinya. Cager euy, heuh syukur bah geuning aya di dieu bah euy. Heueuh, hebatlah si Abah berarti si Abah nurut euy ka uing. Bener lah ku uing titah maturan si Bapa bener we euy aya di dieu lah. Mas, si Mas Toing ge aya di dieu euy. Henteu jualan bakso Mas. Atuh si Emas euy bener bela euy ka Bapak uing. Ke Mas lah ku uing dibere deui Mas. Emas lah aya di dieu si Emas mah udah geus jadi emasnya. Haha. Maknya si Mas dibere emas. Aduh uing jadi asa kieu nya lah. Capek duh Mas euy. Pak, ai si emak ka mana Pak? Geruan atuh Pak lah. Uing sono ye ka si emak. Aduh mending geus teu kuat sono ye ka si emak. Nah Jang maneh teh meni dibiasakeun pisan kanu jadi guru teh. Ngomong teh meni asa anger we garihal. Padahal eta teh guru maneh hiji-hijina. Heug sing sopan atuh. Hampura Pak Haji geus puguh anak kuring mah kitu. Mang Tarmin ngomongan kanu jadi anakna sing sanajan manehna ge apal eta teh adat anakna ngomongna garihal kitu ngan manehna ngarasa teu ngeunaheun we meureunan era kudu jadi guruna nyaeta ku Pak Haji Basar ngan angger we manehna teh sing sanajan kitu oge manehna surti yen Pak Haji Basar mah geus moal mata kasinggung ngan ai manehna atuh henteu basa-basi mah meureun sebagai kolotna piraku we mana manehna mental hampura we ka angger ka Pak Haji Basar teh dari henteu-henteu ge angger si Bongkeng teh nu jadi anakna. Terus we atuh Mang Tarmin oge ngoloyoh ka kamar anu maksud erek ngageuingkeun BM anu jadi inungna si Bongkeng.
Oh kan wae jangkun we dangus biasa tuh si bongkeng coba justru lamun si bongkeng ngomong nantu gariha mureun lain si bongkeng atuh malahan mau kuring ge bakal aneh nah mureun ari si bongkeng sopan mah dangus puguh atuh si bongkeng mah ngomong ge kawas kitunya mas tang mas toingnya bener pisan kitu Pace danges pogonya tuh jang bongkeng mah kitu ngomongna dalamun misalkan teu kitu ngomongna mah beureunan lain jang bongkeng atuh meureun lain jang bongkeng anu ngomongna alus mah da kuring ge geus apalkeun bae lah jang bongkeng mah eta mangan saukur omonganna hungkul danges pogo hatena mah soleh lah gener soleh kawas kuring keur budak kitu Pace alah euy si Mas Toing hade euy keur leutikna soleh cenah kawas uing alah Mas emang da uing mah soleh atuh Mas makana uing baheula teh hayang diganti ngaran teh Mas jadi si soleh ngan sok sieun teu soleh kan bae lah geus we alus keneh bongkeng lah soalna ari ngaran bongkeng teh Mas jadi hoki lamun keur nyair kawalungan jeung si itu jeung si Ohen pokona mah ngarangan bongkeng jeung Ohen geus kawalungan pokona mah lobaan lah tak bener atuh cang bongkeng bener wing baheula mah dao pokona mah soleh bener kuring mah soleh da baheula ge atuh kuring keur aya di ditu di lemurnya di Jawa di ditu kuring mah pokona mah tara aya dae geunit ka kuring mah da kuring mah soleh atuh dalamun dititah teh kuring mah sok tara daek jadi weh kuring mah pokona mah soleh weh pokona mah jang bongkeng tuh Mas lain soleh euy ari kitu mah nya ya soleh tara bae dititah lah aing aya wae euy si Mas Toing mah tada loba teuing jualan jadi kitulah aduh padahal mah da uing ge baheula keur jualan teu kitu-kitu teuing atuh Mas hahaha barang si bongkeng keur ngawangkong jeung Mas Toing anu kasih dasaruna tukung sila atuh BM ge keluar kamar bari manehna satengah tinggal gabru kasih bongkeng da geus puguh meureun BM teh ngarasa sono pisan kanu jadi anakna sing sanajan dua poe teu panggih oge Ujang geuning maneh geus balik syukur we Ujang maneh salamet geuningan nganaha atuh meuni peuting-peuting teuing balik teh geuning beuteung teu dianturkeun deui ku Jang Sirod Ujang mah teh meuni sono pisan ka hidup teh syukur pogo heueuh mah wing ge sarua sono mah lah kasih mah teh kasih bapa pokona mah ka sararea lah ka urang dieu wing sono nah mah da wing teh di dituna mah atuh beurang mah tas lohor di ditu teh malahan tas salat tohor ngan tadi pas sholat asar di kampung patrol tak kepegat hujan pan ari di kampung patrol mah atuh nyebrang ka wahangan jadi uing teh kudu ngiuhan heula we da paur atuh wahanganna eueuh sasakan mah teu make jambatan jadi uing teh ancup ka wahangan jadi nungguan heula cai leutik we makana uing karek datang we kiwari soalna pan uing teh sorangan teu dianteurkeun ku Mang Sirod da geus puguh Mang Sirodna keur ka ditu cenah ka kampung naonnya Ciselang mun teu salah mah ka lemur pamajikanana mah baru hujannya ka patrol mah nah ujang da ka dieu mah eueuh hujan sing nyaana ge tita tadi teh panas puguning syukur we atuh hadena maneh bisa ngiuhan heula coba lamun misalkan langsung nyebrang palalaur teuing kumaha ari di pasir luhur teh geus beres nyalametkeunana kumaha warga ka pasir luhur atuh ayeuna beningan ngan saukur dua peuting puguning mah di patrol mah hujan gede lah geus wing oge ti ditu ngiuhan we alhamdulillah mah di pasir luhur mah geus tuntas lah geus beak tah heueuh hancur lebur pokona mah ladang dina mujana ge eta Juragan Dari hancur mah jeung Raja Silumana alhamdulillah lah da wing mah satengah sadar jeung teu sadar we mah ngayonanana oge teuing kumaha lah nu puguhna mah pokona mah eueuh we imah haji Juragan Dari teh mah geus rata jeung tanah makana wing buru-buru balik ka dieu teh da geus beres di ditu mah soalna wing inget wae lah kasih mah jeung kasih bapa sok inget sok sieun bener gitu tah aya rampok ka dieu teh makana uing ge rurusuhan balik teh gitu ceuk si bongkeng panjar lebar atuh nerangkeun kanu jadi kolota
oge kanu araya di darinya. Oh syukur we yang maneh geus bisa balik di ka ieu mah. Nya kitu teh atuh ari ngaran-ngaran ilmu titipan mah apan eta nu disebutkeun ilmu laduni teh. Meureun maneh teh mangrupakeun budak piningit yang da geus puguh eta teh titipan ti pangeran ilmu teh. Syukur sok ayeuna mah di dieu urang ngararumpul ngariung mungkulung jeung inung bapa ilaing. Bah lah ayeuna mah uing lah rek di dieu geus teu kuat uing mah puguh hayang nyair ka walungan. Lah ari si Ohen aya kitu cager mah si Ohen cager mah sok nempo si Ohen tara mah. Cager ujang si Ohen mah ngan geus atuh beniwah kamikiran kana nyairo ka pahangan. Keun iraha deui we pan isukan mah maneh kudu istirahat heula atuh. Ah mah bae lah teu kudu istirahat uing mah soalna lah geus sono ka si Ohen. Lamun bisa mah ayeuna mah arek katen si Ohen heula nya panya. Keun bae lah Paji geus lah tungguan heula we di dieu lah si bapa jeung si emak. Masnya mas pangnungguankeun heula lah kolot uing. Uing mah rek katen si Ohen asa kangen beneran lain bobodohan ieu teh. Aduh meni kangen kieu bener. Kuring mah sono pisan ka si Ohen lah yang panggih padahal nganu ku 2 poe nya teu panggih. Pangnungguan heula nya masnya di dieu kolot uingnya lah. Nya siap lah jang ke kuing lah di dieu ditungguan si emak jeung si bapa mah sakalian lah jeung Paji ge pan aya keneh di dieu keun bae lah cuwe lah erek katen si Ohen mah da masih keneh beurang lah pasti si Ohen ge masih keneh nyaring geracung. Sudah we atuh yang maneh teh katen si Ohen mah keun bae da masih keneh loba waktu. Geus ayeuna mah cicing heula di dieu pan geus puguh atuh mah jeung bapa teh masih keneh kangen sono ka hidup teh jabanding pan hidup ge tes perjalanan jauh. Anggur si sok we urang dahar we ayeuna mah istirahat heula di dieu. Kitu ceuk Mang Tarmin nimbrung kana obrolan si Bongkeng jeung Mas Toing. Oh atuh jang isukan deui we katen si Ohen mah da masih ken loba waktu. Ayeuna mau mending keneh istirahat heula we hidup we. Mari jeung meureun pan hidup ge can dahar. Bener cek bapa ilaing sok ayeuna mah we geura dahar heula langsung istirahat. Baelah uing mah pokona mah ayeuna rek katen si Ohen teuing ieu teh hate teh meni asa sono-sono teuing ka si Ohen ting aya naon atuh. Geus lah pokona mah tarungguan we di dieu nya. Keun bae lah uing mah rek katen si Ohen da moal lila mah bener mah pa moal lila lah. Ngan ieu hate teh meni asa merengseng ieu teh hayang katen si Ohen da aslina. Si Bongkeng keukeuh atuh si sanajan dicarareke ku inung bapana. Katut jeung Pak Haji Basar malahan milu nyarek ngan si Bongkeng keukeuh hayang we katen si Ohen. Soalna manehna marasa sono pisan kanu jadi baladna eta. Ya atuh ari kitu mah jang cuwe maneh heula katen si Ohen ngan omat bapa mah Mang Hade maneh ulah lila teuing di ditu. Mun bisa mah atuh aja we si Ohen ka dieu meh ngendong di dieu jeung maneh ari maneh ngarasa sono mah kanu jadi sobat. Oh bener yang dak itu we atuh Hade. Jadi moal katen si Ohen teh ulah lila mun bisa mah langsung we ngajak we hungkul. Langsung we aja ka dieu atuh mun ngobrol ge di dieu mah leuwih rine. Pan meureun karunya inung bapa hidup oge basi keneh sono. Pak Haji Basar nyarita deui ka si Bongkeng nguatan kana omonganana Mang Tarmin. Nya siap lah atuh ari kitu mah keun bae lah uing mah ka ditu teh rek ngajak kungkul weh. Pastilah si Ohen ge daekeun ka dieu lah diajak. Dan geus puguh lah si Ohen ge pasti bakal sonoeun lah sarua ka uing ge lah. Nanaon anu ku uing dirasakeun teh pasti karasaeun atuh ku si Ohen mah. Nya geus atuh uing pamit heula nya Pak, Mak. Bah, eta Mas omat masnya ulah waka ka mana-mana lah sancan uing balik mah pangnungguankeun heula lah si emak jeung si bapa. Sanggeus pamit mah atuh langsung jerut we turun si Bongkeng teh anu niat erekateun si Ohen. Teu kacatur di jalana atuh si Bongkeng ge nepi ka hanapeun imah si Ohen. Ngan saukur kahalangan ku Mas Sigit eta ge da soalna imahna si Ohen jeung Mas Sigit teh pagigir-gigir. Ngan posisina Imah Sigit aya di hanapeun imah si Ohen. Tapi barang rek naik si Bongkeng kaluhur kana deket Mas Sigit.
si Bongkeng ngadadak ngaraneg mainna curinghak soalna mainna ngadenge aya nu tulung-tulungan bari kadenge pisan anjing ge rageg siga aya anu ukur kajadian naon bae. Nah eta sahanya nu eta tulung menitarik kitu tulung-tulungan. Nah eta teh sora inung si Ohen geningan alas ya. Nah eta anjing meni rageg kitu jabaning eta sahan wah kitu. Wah boa-boas ya aya naon ye Gitu gerentos nasi Bongkeng bari terus mainna nguliwed ka pipireunana Masigit ngahaja cenah leumpangna teu kahareupeunana soalna lamun leumpang kahareupeun Masigit kaciri di mana si Ohen jeung bakal nembusna teh kana buruan pisan si Ohen. Jadi manehna inisiatif hayang sidik heula naon anu terjadi di imahna si Ohen teh. Jadi manehna ngaliwatanana ka pipir Masigit meh langsung lasbatna teh ka pipireun imah si Ohen. Rupina waktosna parantos teh kapan pamiarsa dongeng Sunda budak piningit kasalapan dicekapkeun duki ka dieu heula. Insyaallah Sabtu payun Mang Adul baris neraskeun deui kana budak piningit anu bagean ka 10 permio.